Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kanotos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia dipaparinan kasehatan sareng dingkampilkeun dina milari rezekina, amin. Masih nyarioskeun jurig walungan bagian ke-18-nya ya karya Mang Nyalira sanaos basajan oge, mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos, mangga urang kawitan. Wanci pasos sore kaganti ke wanci sareupna nya barudak nu keur ulin baralik ka imahna masing-masing. Nu saterusna mah rek siap ka masjid salat maghrib berjamaah. Terus nu saterusna mah ngaraji saperti biasa ucapkeun ayeuna mangkarja asup ka jero langsung wae ka kamar gap kana koko dadamping samping wadimor pamere Haji Kohar nu ayeuna jadi dudunganana kenceling wae nya mangkarja indit rek salat berjamaah ari bisarni mah di imah wae salatna sora jangkrik jeung cari cangkas mata kelewang. Doh eta sora jangkrik jeung cari cangkas meni gandeng-gandeng teuing sugan kudu dicebor kitu cek mangkarja kituna teh pari indit wae kituna teh manehna gancang rek nyiuk cai sagayung muru keluar na dipipir imah aya cai dina gayung cur dibanyurkeun ka na datangna sora. Cep sora jangkrik teh jempe kawasna kabulusan meureun kabalas dibanjur bae sup deui ka jero manehna dina kursi telila jol mangkarja dibarengan ku Udin sup wae ka jero ka kamar sup wae ka jero guk gek dariuk nya bisarni kebat wae ka dapur rek dinyuh kopi nya karesepna teh Arabica teh. Geus kitu mah gap wae kana udut keretet nut wae disunut nya mangkarja peledug wae haseup nyerebung kana lalangit. Ari Jang Udin mah ka kamar rek ngerjakeun PR aya cenah tugas di sakola. Ri bisarni mah nyamperkeun ka salakina mawa cikopi jeung lalauhna dina piring seng. Sok ditunda wae dina meja nya bisarni gek diuk ari mangkarja mah pelenyun udud meni nyerebung pisan haseupna kaluhur. Kang kunaon nya ieu teh duh lain penting ieu teh Kang abi teh ngarasa beda asa geuman teuing Kang geuning kieu karasana ku kuring mah ari akang kumaha Kang. Akang mah teu ngarasana naon Nyai biasa wae atuh eta mah meureun rarasaan maneh meureun Nyai. Ari akang mah nya meureun akang mah atuh rarasaan sim kuring meureun nya. Astagfirullahaladzim. Tah kitu Nyai istighfar nya Kang mohon
Cek Bisarni bari gap wae kana seupan cau am dihuapkeun meuni ca muilan. Ari maneh mah apal teu Nyai kamari aya pocong cenah anu kakalayangan. Di mana eta teh Kang? Di mana? Duh Kak, Akang oge teu apal. Teu apal lemburna, da pocong teh cenah keur ditareangan ku salarea Nyai. Malah mah disayembarakeun deui dina jero pocong teh eta teh hiji awewe Nyai geulis pisan. Anakna teh anu muhit ka pocong ku anakna. Oh, kitu Kang. Paur atunya bisi kalembur ke kumaha Kang? Nya Akang oge kumaha deui atuh. Keur kitu di kamar kalawang dapur aya sora nu ngabrong-breng. Nya bisa mi teh ngareunjag reuwas keur ngeunah ngobrol teh. Astagfirullahaladzim. Aya naon ieu teh nahanya di dapur teh aya sora nu brang-brong-breng wae. Kang, ucing kitu lain atawa bancong. Cek Bisarni ngomongna teh sorana anu brang-breng-brong kadengieun ku Mang Karja. Nyaeta atuh di dapur aya sora bang brong-breng mah cik ka ditu tempo Nyai. Ka ditu tempo ku Akang atuh ku Akang abi mah sieun pisan. Nah, ari maneh mah Sarni borangan-borangan teuing atuh. Ih, ari Akang mah ari sieun mas on anu ngabrong-brangkeun teh nya. Nya geus kitu mah Mang Karja eleh deet satuluyna mah ngajongkang ngojengkang wae muru ka dapur dituturkeun ku Bisarni barang ka dapur. Mang Karja luak liuk bari kerung tarangna daueuh baskom atawa barang nu murag kana talupuh barang-barang oge utuh kabeh dina hiji erak eueuh anu murah. Kang, naha geuning da eueuh parabot anu muragnya baskom piring jeung anu sejenna mah aya Kang dina erak tuh. Naon atuh Kang? Sona naon? Nu brong teh duh Kang, boa Kang demit. Cek Bisarni kituna teh. Nya Nyai. Wa nya kai mah urang sugan dedemit teh. Terus urang teh kudu kumaha atuh Kang? Sieun abdi mah sieun pisan aduh. Tenang wae atuh Nyai, tenang. Aya Kang wang kek diuk deui dina samak salambar ngajemprak sila. Nya Bisarni nu tadina hayang sare jadi terjadi oge gek diuk emong. Ari maneh Nyai lain ek sare bieu teh ngomong mah geus tunduh pan lain bieu. Henteu Kang henteu tunduh ayeuna mah Kang. Aduh jadi sieun akibi teh Kang. Di dapur aya sora deui anu ngagolombrang anu ditungtungan ku sora nu murag kawas anu dibebetkeun. Atuh Mang Karja jeung Bisarni reuwaseun. Tah Kang, aya deui sora tah di dapur ngan ieu mah dibarengan ku sora nu ngagebrug Kang. Kawas aya barang anu murag Kang kaditu Kang teang atuh. Nyai, Akang jadi penasaran nyacik atunya orang tampo deui. Mang Karja ngojengkang deui ka dapur. Barang nepi oge angger wae di dapur mah seperti biasa terobah
sugan aya baskom atawa gidir anu murag ari si Sarni kunaon ieu teh daunna naon nya Mang Karja terus ngahuleng Bisarni mah cicing wae ku kituna oge bari culang cileung rurat reret kana gordeng kekelebetan wae kolebat aya kalangkang hideung ngolebat gebeg wae Bisarni ngarenjag. Nyai, eueuh naon atuh di dapur mah? Anggar wae seperti biasa. Yo, Kang. Aduh, bieu teh aya ningali abi teh Kang, aya nu ngolebat kawas kalangkang hideung. Tuh, di belah ditu Kang. Ari jirimna mah bentuk jelema. Jiga nama Kang. Nu bener Nyai, tateh. Duka atuh Kang. Tepati merhatikeun atuh tinggal heula nu bener naonna atuh naon ari maneh naonna Nyai duka atuh Kang bawa dedemit sisi walungan Kang ka dieu kumaha ai maneh Nyai rek nanahaon deui dedemit teh ka imah urang tabogana naon urang mah duit pan teboga atuh sagala teboga maneh masuk aya wae tembal Mang Karja kituna teh bari ngenyot deui udut keretek sugan Kang sugan wae atuh rek menta digawe aya wae maneh mah Nyai Nyai raha maneh teh Nyai bisa ngabodor kitu nya Kang bisi we atuh bisi mangpalerkeun kana kasieun kituna teh nah ari maneh Nyai ni aya wae geuningan geus atuh ayeuna mah urang sarare wae karasa geuning yeuh teu karasa geus jam 12 peuting isukan teh pan urang kudu hudang subuh rebun urang teh yeuh loba keneh pegaweun kudu ka kebon deui nuluykeun hanca malak tangkal jeruk mimpiskan jeung jeruk limo cek Mang Karja kituna teh terus wae ngajurung kunung nangtung pok Bisarni nya Kang abdi oge hayang sare ieu teh ti tadi aduh ngan eta wae atuh sieun wae diganggu ku sora-sora nu di dapur mana naon atuh Nyai moal hayu atuh geura sare wae antuk mah duanana nya arasup wae ka jero kamar Bisarni jeung Mang Karja singgolehe dina kasur duanana rep sare pindah ke alam pangimpian wanci peuting dina ieu carita urang gancangkeun wae geus isuk nya Mang Karja jeung Bisarni teh tangina sudang subuh di subuh mula sanajan sarena rada peutingan keneh Bisarni daker wae ngagoreng sangu keur sarapan Jang Udin memeh indit ka sakola jeung cenah sakalian jang manehna samemeh indit ka kebon rek nuluykeun hancana nya hanci wanet moyan teh Jang Udin indit ka sakola Mang Karja jeung Bisarni mah siap-siap rek indit tugas deui ka kebon mana tunda tangkal jeruk lembur seje di lembur harga anak ri awewe pecong make jimat bapana nyawanci pecat sawad
di lembur. Ci Junti Bu Sumi gawena teh ulang-ulang bae ik wae nosok dipake pocong bapana. Perasaan Ibu Sumi teh geus teu geunah cicing keur hiji-hijina deui. Tetela menang tunggara jadi pocong sabat keur hulang jentul kitu pok juragan dirda nyamperkeun make kaos oblong bari di samping. Dah kunaon ibuna ye ulah sok ulang-ulang wae atuh mikiran naon dieu teh cek juragan dirga kituna teh. Bapak kami mak ye inget wae kasih nyai kumaha nya nasibna ayeuna meureun manehna teh ye kata langsara ye ngaprak ka mana-mana kumaha atuh bapana ye sangkan si nyai balik deui ka imah melang atuh kuring teh bisi kumaha onam. Kumaha deui atuh ibuna bapak ge kakara bisa balik ibuna ieu teh doh bingung. Lain teu bisa kitu ku ustad atawa kiai. Naon ibuna kudu ku ustad atawa ke kiai. Adik kitu mah sarwajeng ngabolekerkeun aib urang ibu. Nya bapak teu nyangka nya meureun urang beunghar boga usaha di kota lain tina hasil muja tina munjung tapi kasiluman bagong pan. Nya atuh ibu nama sok ka mana mae rek adu Gunung Kelud rek nempukan Aki Kuncen. Nya apana atuh buru-buru ka ditu ulah dilila karunya si nyai atuh geura datang deui nya ulah lila teuing bapak. Ari ibu nama aneh-aneh teuing kupoho-poho teuing ya apana anak urang teh geus disayembarakeun lain sing saha jalmana anu manggihan anak urang lamun bujang rek dijadikeun salaki lamun anu menangna lalaki kolot rek dijieun dulur pan kitu sayembarana ibuna. Anya bapana nya kami oge karak inget atuh carana kitu mah nya urang tungguan wae nya atuh hasil sayembara neangan si nyai. Nya atuh kitu wae ayeuna mah sing sabar wae nya ibuna. Cageula Ibu Sumi keur ayeuna jeung juragan dirga urang kocapkeun wae Ci Junti dina wanci nu sarua. Wanci pecad sawet di parungna Ma Uti aya 2 urang jalma nu keur jarajan nu katelah Mang Kardi jeung Mang Sukma manehna asli urang Cijangkar. Manehna ngahaja cenah ulin rek buguhkeun bener hentena sayembara di eta lembur. Lain ujang duaan teh nyare kamarana ieu atanapi tos ti mana. Ma kuring teh yeuh nepungkeun ma wasta abi mah Kardi ari ieu mah Sukma. Abi mah ti lembur Cijangkar ma ngahajak ka dieu teh bade muguhkeun nya sayembara neangan pocong anu jerona budak awewe teh meujeuna remaja putri ma bener ta teh. Naon sujang sayembara kudu neangan pocong. Mamah karek ngadenge ieu emangna saha atuh anu ngayakeun sayembara teh. Juragan dirda cenah anu ngayakeun sayembara teh. Nya apal atuh jang eta mah tuh imahna jang anu cet warna bodas
rada anggang ti tatangga eta mah. Ari masalah sayembara mah mak karak apal ti Ujang jeung naonnya hubunganna juragan dirga jeung pocong da ngomong ka warga mah alatan beunghar eta teh tina hasil usaha kitu ngomongna teh Jang. Nya duka bi duka kumaha teteh kuring mata terang kusabab waktosna seep ya teh bi. Aduh mohonnya tosna kabujeng seep insyaallah enjing atana pago tiasa dilajengkeun deui nya mohon mangking ceuk ngaturkeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.